Ari nu jadi kawit Sang Hyang Prabu Borosngora mangkon Panjalu karaton ngalajengkeun ti Ramana estu tanah pusaka kasebat daya Panjalu nelah dumugi ayeuna. Tidinya ngabangun deui damel situ gede pisan anu dingaranan Lengkong dikinten eta legana 140 batak etangan nu geus tangtu sakitu anu gumelar. Sareng aya hiji deui dina tengah situ eta nusa basa Jawa Pulo nu didamel padaleman lir kutak saputerna situ ngaweng ukadaptun munggal waas nu ninggalan. Pinggir cai bumi mantri kaler kidul kulon wetan beres parele sakabeh katampi ku paimanan para abdi sadaya katinggalan suruh payus tur masih anyar babakan keur musim sarwa jadi pepelakan rupa-rupa kadu manggu jeruk paseh duku isitan rambutan jeruk bali jeung kalar jeruk manis mipis purut kadongdong jeung gandaria sanes henteu kawincik sigeg enggalkeun carita nagri anyar langan maher lawang kawitan ukiran sarta aya nu jaga gulang-gulang jadi pamuk nami pun otek geus ngalah. Unggal poe unggal peuting tara ingkah tina tempat henteu lian deui gawe mark sila bari jaga ngajaga bab drigama adat luang nu karuhun taki tabri lampahna. Lawang nu kadua deui santosa sarta prayoga tungtung pintu mujur ngulon sasak gede sarta panjang santosa dijarambah nu katelah cukang padung lah dungkap ka ayeuna. Rea abdi balawiri wantuning nagara anyar berat beghar jeung kamukten senang taya kakirangan sakarsa diluluran sanis kanten nu dimaksud laksana sakarsa-karsa. Kocapna Sang Prabu deui geus kagungan 2 putra prakosa karasep dugi gilig jeung prakarsa pambeget duanana Rai Raka runtut rukun sami dedeg pangadegna. Siang damel ngapelesir Rai Raka sasarengan ngaheurap di situ Lengkong ngubeng muter pinggir nusa. Ari nu ditunggangan teu sanes sampan parahu bukti dungkap ka ayeuna. Raina dikocap deui gagah sami jeung Rakana. Sapertos nu kembar bae kuring menak kasamaran. Ningal sami dedegna salira sami tur jangkung henteu aya papadana. Nami putra nomor 1 Raden Arya Kuning Nelah, nomor 2 kacarios Rai nu burei namina Raden Arya Kancana namina geus kamasyhur 2 putra kacarita. Adat perlampah Rai tara kersa pelesiran jeung Raka papisah bae kapukuhna pepelakan bisa jroning nagara bubuhan cukul mulus prai siangan pepelakan. Malah satempatna deui ngadamel sahiji nusa nu katelah nusa pakel paragi ameng-amengan saban siang di dinya melak buahna diatur diajar sarta dikenca. Melak mangpelem kaweni buah bidang buah bapang buah cengkir buah gedong. Saliana teu diserat tinangtu kalah papan. Galur catur ditutur tempat ieu pakebonan. Masyhur nepi ka kiwari kacatur paragi ameng nu nyarebat nusa pakel cantik ning anu baheula asal melak bubuahan tumurun ka putra putu kitu awal usakana. Sigeg nu dicatur deui tempat bumi kapatihan pernah kulon dina jontor di payun aya paseban tempat anu seseban ujung winangun geus tangtu bareng tatamu nu dongkap. Direnggi di pancak suri di papais keanehan, wantuning dina patemon cantik pinter papalihna, biraksana laksana, salir padamelan putus, ujuk damel sapraganana. Sang Prabu nampi bersih sadayana padamelan teu aya anu dicale budi niskara kamanah nunjuk ringkat pinterna kamasyhur patih Panjalu dumugi 1000 putuna. Karang palataran resik wiar wera ditinggalan, henteu meunang pisan kotor nu teu nurut dihukuman. Adat lumrah baheula hukumna berok belenggu ditempatkeun di paseban. Sinigeg dikocap deui Prabu Sang Hyang Borosngora aya manah kersa leureuh pasrah damel ka putrana putra empang cikalna kempel rempug jeung sepuh sarta Raden Patih pisan. Prabu Sang Hyang ngalahir kasepuh jeung kapatihna mentak karempugan maneh niat seseren ka anak mugi pada rempugan sakabeh urang Panjalu tah sakitu nya pamenta. Didinya lami badami Patih serta Ponggawa usadayana geus kahartos reh urang aya pariksa. Kitu ratu kersana kumaha ayeuna batur sadaya kudu unjukan. Unjukan sadaya abdi ngiringan sadaya karsa teu aya hiji nu mangga ngiring karsa raja. Teu sanes rek ngaula siang wengi rek dicunjung ngaula satya Kang Putra. Sang Prabu ngalahir deui ka Patih para Ponggawa nah enggeus rempuk kabeh. Patih prasepah unjukan nuwun dawuh paduka sareng 1000 sembah sujud dumeh rek karsa paduka. Sang Prabu ngalahir manis kasadaya para sepah muji syukur ka maraneh kadar aing kalaksanaan. Terima dunia akhirat muji syukur ka Yang Agung ka Gusti Sifat Rahman.
harita kene ngalahir kapatih lajeng nimbalan. Isuk dina poe Senen sakabe kudu timbalan, abdi para menteri kabeh masing-masing pada ngumpul isukna urang istrena. Papakean masing resik, saliana panghormatan, sadiakeun masing rame ulah aya kekurangan. Atur nu tumpak kuda, lempit jampana jeung tandu, sarta kasino mananana. Ari parabot anu aing, sadia di padalman, kumpulkan bae di jero, bareng jeung aing keluar serta jeung pangantena.